Oke guys, banyak sekali sejauh mata memandang. Nah, ini banyak sekali tumbuh bunga tulip di sini. Tuh, hanya aneh. Nah, ini sebagian ini disebutnya hidroponik ya nih teh, atau inyoponik, hydroponik ini teknologi hydroponik ya. Nah, kreatif ya. Kita bisa melak kembang di hadap sasaungan. Oh, sekali. Nah, ya lamun cek urang Sunda mah disebutnya kembang pacar. Jadi lamun para jomlowan jomlowati anu datang ka dieu teu boga kabogoh, teu boga gandengan, eleh ku truk heeh. Tah, sudah punya pacar. Tah jeung ieu we nyokot ieu nya. Tuh, ningali loba pisan kekembangan, tumbuh-tumbuhan anu olah sejauh mata memandang hararejo. Di antaranya tangkal pinus, aya kebun teh, kebun naon deui wah banyak sekali lah pokoknya mah seger bukan ka dieu mah nya. Gitu. Yuk orang tuluy ke jalan-jalan. Tempat ngopi tuh tinggal di Indonesian Tubruk. Bahaya di Indonesian Tubruk nanti deh. Coffee and menu 10 kate naon sih? Oh 10 kate 10.000. Nah jadi K tina ribu da mata uang urang mah rupiah mun teu salah mah. 10 rupiah bener. Kopi anu perparu 30. Nah, French press. Oh, kopi Prancis sebenarnya maksudnya mah. French press teh kopi Prancis anu ditekannya pressnya ditekan. Lamun Indonesia tubruk berarti kopi ditubruk eta teh. Oh, no di blended nanti di roasting. Nah, roasting teh cek bahasa urang mah sangrai. Si Cepot isuk-isuk tadi sarapan jeung rice roasting. You know rice roasting? Sanggu sangrai ke hede. Alah, aya di pisau aya kopi Vietnam, kopi Americano, mocha dan tidak kalah menariknya eta kopi-kopi produk lokal. Tidak kalah kualitasnya kopi-kopi di Indonesia teh. Kopi Malabar, kopi Burangrang, kopi Cipada, kopi Gunung Puntang, kopi Gunung Halu, kopi mana deh ternyata teu eleh kualitasna, teu elehnya bahkan di luar negeri ge ora resepeun teh sok ngahaja ngimpor ti Indonesia kopi. Tah. Kopi ieu memang di yakeun ti zaman Belanda keneh nya termasuk ieu perkebunan pinus, teh, sapi, ge non teh marmotnya aya, peternakan marmot. Oh aya. Aya. Di zaman Belanda keneh nya. CS Mang Cepot atuh. Oh, pedagang kopi wungkul atuh. Kunaon mah Cepot mah pokona mah jeung pedagang-pedagang kopi kieu pisan lah pokona mah non teh. Tak kieu tah. Nya tak kieu pisan lah pokona mah. Naon sababna? Gara lamun pan resep ngobrol aja tukang seni mah jadi ngara gratis ongkol gitu. Nah eta jadi itu nama saling memajukan usaha rekan lah gitunya. Kadeuting misalkan dibatur harga kopi sagelas 30.000 di babaturan si Cepot ngan saukur 5.000 mending ka babaturan. Majukan usaha, manjangkeun usaha, urang manjangkeun rezeki, manjangkeun duduluran. Daripada meuli kopi ka batur 60.000 sagelas mending keneh menta ka babaturan. Dan gitu kan ya. Oh, urang mah milk tea 8.000, teh tawar 3.000. Tah, 3.000 ngan urang era meureun geus 3.000 ditawarkeun wae piraku kan nya. Oke. Aya ya teh naon bacana kopi non. Kopi Bursel. Bursel, Burangrang Selatan. Alah, Burangrang Selatan ya. Jadi ingat baheula pahlawan-pahlawan kesenian urang jadi nyaho tempat-tempat wisata se-Jawa Barat nya bari jeung urang can nyaho teh kadang-kadang tina lagu pop Sunda atau tina lagu kakawihan Sunda. Ternyata loba pisan jasana seniman memajukan pariwisata. Berhak ieu menang penghargaan ti gubernur, ti wali kota, ti presiden, ti UNESCO, ti Raja Salman ge lamun rek mere mah teu naon nya. Di Arab majukan pariwisata seniman oge tiba heula nya oge. Nah iya jadi lebih menarik lah selain orang piknik jalan-jalan wisata keluarga. Oke, orang mengenali oh aya kopi produk di Cipada, di Cikalong, di Burangrang. Oke. Ge para wargi aya orang bisa ngobrol-ngobrol sareng para pelaku wisata anu memang salah sahijina terdampak gitunya. Sarua jeung siapa dan
terdampak atuh ku terdampak malalawora kreativitas jelema bisa muncul tamal ban oge bisa online sagedeung deh balap kerupuk online virtual balap kerupuk oge jeung rebutan nyeun daring atuh masang panjat pinang di imahna masing-masing kerupuk masing-masing meuli opan siga video conference kana teh Zoom meeting padahal ngaharakan kerupuk di imahna masing-masing kan karunya nu delay batur geus bareak masih kena kerekas ya. Oke. Nah, di antarana model ieu ge wayang golek ke daring ya urang wayahna. Oh, itu ya. Oke, engke urang ngobrol-ngobrol kumaha ye pahit manis pahitna muka usaha di tengah keadaan badai pandemi jeung para pelaku usaha. Oke. Urang ngobrol maulah ke mana-mana. Urang ngobrol di Cepot Ngampar. Cepot Ngamule pariwisata. Oke guys, berbicara mengenai kuliner dan wisata Jawa Barat tidak ada habis-habisnya. Pokoknya mah kuliner mana reje, pokoknya teh urusan beteng ya. Wah, rupa-rupa di urang mah segala diolah bahan sederhana, murah meriah, tapi bisa oge bercita rasa tinggi. Salah satunya adalah cireng. Cireng menurut kosakata etimologi bahasa Perancis itu berdasarkan dari arti kata aci digoreng. Kang, kamu makan? Oke, cireng dah. Ieu teh manjur pisan ye lamun ti mimiti budak tapi ka kolot resep kana cirengnya mang. Amang unggal dinten isyalan ka dieu. Di mana mang? Cileuleui ka Pasir Manggung ka Bukit Senyum kinten-kinten sabaraha kilo pamapa? 2 kiloan. Sadinten saya sabaraha kilo aci? 10 kilo mah ayeuna 5 kilo setengah nage tuh dampak lagi terdampak nyata gitu adalah usaha kecil bang nama loba terdampak deh. Tapi ingatnya para wargi budak kolot resep pisan kana cireng. Nah cireng khasiatna mang ternyata menurut medis ya manjur sekali mengobati jantung mang. Jadi lamun istilahna bala mah lamun manggih karewas tapi rag-rag jantung takut cireng mah jadi rapet jantung teh moal rag-rag mohon tak gitu si gorengnya wala tah urang teh mang sabenerna mah kudu ngeureunnan kana usaha kana kagorengan teh mang nya erek dikulub cireng isuk moal ngeuna jadi angel tetap kudu digorengkeun ya usaha tina kagorengan mah tukang cireng tukang gehu jeung dinas naon sing dan bener ke jalan goreng eta oke urang teh daripada ngagorengkeun jelema ngagorengan jelema mending ngagoreng aci digoreng aya deui cilok aci dicilok aya deui naon nya ciwel aci diwawal-wawal aya deui cimol aci digemual aya deui cibay aci ngabarabai oke aya deui cilaka kana amulan eta mah ulah. Nah gitunya Kang sing panjang sing laris manis utami masing sehat panjang yuswa ageng barokah sing minang kamakah sing nyandung jor amin ulah oh berarti si mang teh sayang istri ya teuing susis katang putra saberiji 2 pangageungna sageung naon sageung toren kelas 5 SMP oh SD suka 5 STM kelas 5 SD pangalitna 3 tahun tinu sepuh teteh para wargi pamiti nu anu mah tiasa diekspos dinten ayeuna lalawara bisi ieu asup kana investigasi ke mudah-mudahan satu tapi cekap tah si emang ternyata taat program BKKBN Badan Keluarga Berencana nya lain berantakan kan keluarga teh keluarga berencana 2 anak saja cukup tinu ngora. Oke. Nah, ya aman dia tuh tinggal minyak lagi lain minyak curah ya mah. Minyak oh, mereknya sudah tidak bisa. Temenang yang nyebutkan merek. Ya ada sponsor. Aya bumbu kacang, aya sambal goang. Sambal goang itu sambal goang. Goang itu go internasional. Go teh init atau wang teh ngajelengeng ceuli jadi lamun urang ngadahar sambal goang tuh ngajelengeng ceuli serasa wah pokoknya mah eleh lah itu ge non teh produk nu itu kan
viral teh tila atau disebutkeun mah. Bahaya. Oke mang, sing laris manis sing pajang sing enggal seueur cabangna. Ayeuna emang dagang di Tanggung. Jauhna 2 kilo ka dieu. Tah isuk mah mudah-mudahan boga kafe, boga restoran atau mall oge lah keun bae milik mah di mana we nya. Bukan boga mall Cireng gitu nya. Oh muka khusus sentra kuliner daerah di perkotaan. Wah dek di Brunei, dek di Prancis di mana milik mah anu terang emang. Oke, sing pajang, sing laris manis. Oke, suasana nyamangnya mudah-mudahan ya pandemi itu segera berlalu, segera aktivitas normal kembali. Asli ti Cileleuy, sugan ti Filipina beda yeuna tina yeuna. Asli pribumi si Mang kade. Nah, oke, nuhun sing mararajeng sadayana sarehat sadayana. Oke, urang jalan-jalan yuk. Wah, suka jauh sana.